Maneh teh buah di udag-udag kitu ieu. Siga nama ieu. Hoi, kumaha Kang? Aduh katingali ku siling teh eta mama orok. Ieu meureun. Henteu. Eta sorana ngirung sih. Geuning eta. Asa kasepan ieu ya mah. Itu mah leuwih goreng. Ulah ceuyeut. Heula. Yo, di mana-mana ulah ceurik. Maksudnya itu. Nah, jual maksudnya itu atuh deh. Aduh, itu ka mana tujuanana itu? Pariksa. Ka jurig teh ka dieu. Eta kamari aya nu geus kajadian deui. Naon? Artis anu eta cenah. Sumon dagang kulkas deui artis teh eta. Oh, nyata tah. Tah akibatna teh jadi kitu, Pot. Nya, Akibat Cek dina media massa. Nu mata keun bae ulah mikiran batur lah. Dan teu artis kabeh kitu henteu. Henteu. Nya eta mah meureun sagala rupa oge aya oknumna lah di Ya. mana-mana oge heuh. Ngan sigana mah eta teh kuntilanak teh baheulana tukang narkoba sigana mah. Tukang narkoba. Sumuhon da pinuh ku suntikan barolong. Udah kuntilanak mah bolong di mana-mana oge. Tah eta teh hudag-hudag abdi sieun nepikeun kain. Cik abdi rek enta tulung ka dieu. Sugan kudu nyumput tina bujur sinden sugan. Kumaha cik abdi tuluan Lain ya. maksudna teh kumaha kuntilanak teh moal datang deui lamun urang babarengan mah bawa teteh Suhesti. Dina tangkal jeruk Kang. Dina tangka jeruk. Dina tangkal jeruk abdi ningalina. Oh maneh teh keur ngalamun bawa Suhesti apa Suhesti? Tahayul eta mah. SD teuing. Eta lain. Ulah ceuyeut. Pangdik ceuyeut. Bapak maneh kawin deui. Maneh ojong uyang bae. Atuh geuning kumaha. Atuh geuning kumaha. Buah ieu sia. Sok. Maneh teh buah di udag-udag Eta, kitu ieu. maneh teh. Siga nama ieu. Hoi, kumaha Kang? Aduh katingali ku siling teh eta mama orok. Ieu meureun. Henteu. Eta sorana ngirung sih. Geuning eta. Asa kasepan ieu ya mah. Itu mah leuwih goreng. Ulah ceuyeut. Pangdik ceuyeut. Heula. Yo, di mana-mana ulah ceurik. Maksudnya itu. Nah, jual maksudnya itu atuh deh. Aduh, itu ka mana tujuanana itu? Pariksa. Ka jurig teh ka dieu. Ani Sigana mah Sok bisa. kumaha eta? lain jurig eta tetangga aing teh teh nu kieu. Saha? Aduh ampun Gusti. Anyembot. Ulah nyai, aduh ampun nyai. Ulah apruk-aprukan wae atuh jeung eta. Aduh, orok saha teh dibawa? Tugu abdi teh nujung niyayi bapakna anyembot. Neangan bapakna. Heeh. Saha bapakna teh anu kungsi Alok, tak alok. taeun ka nyai. Bapakna teh loba anyembot. Loba teuing. Heeh. Ieu aing geus lobak ieu. Wah, Bapakna loba kumaha? sika nempo orokna sika nempo. Nempo orokna. Kok gede mana kasep. Alah, kasep budak jiga si anak. Aduh, sikan mangku. Mangku. Emang bisa nyembot Oh, kamu? sisa. Aduh, dadah Cepot, teuing. kita le nyemot sok karuk sakaran batur eta teh. Alah. Aduh. Ari Ayun. Aduh. Alah, Ayun urang Ciparai. Aduh. Ayun aming. Di mana-mana oke ayun aming. Kan, aduh. Nah gitu. Sok, dek didieukeun ieu dikumakeun. ampun, Aduh, ini teuing. kasep anak saya Kasep teh. budak teh. Aduh. Buah-buah ieu Deudeu teh, bapakna. Ujang teh putra saha ujang teh. Karunya tuh pot Heeh, teu sangka teh ieu budak meuni kasep-kasep teh. Pot. Karunya Teu cicing-cicingan. Lain karunya budak batur. Bah cicilanan. Gua jeung ditekean kitu. Meuni kasep-kasep teh. Tong karunya Ya. Cicing ngamak. Cicing karunya pot. Ngambek kali. Oh, ngamuk sia. Goblok sih Cek. Aduh, ya ampun, galaknya anyembot galaknya. Ya, Lain kunti anak teh tetangga aing. Mana emang katipu, lain kuntilanak. Sebenarnya kuntilanak halus kieu ieu mana kumaha? oh itu. Terus orang bawa. Dia masih pajar anak Kang Odang si Dayu. Kadieu. Kak, le, Ka dieu. Orang bawa. Gusti nu maha. Bawa lapotnya. Lain rupa-rupa kan. Ai heuh eta rupa-rupa jelema heuh da di dunya ngaranna ge. Waduh.
Astagfirullahaladzim. Lah ya naon deui ieu jelema teh deui. Kunaon atuh ari maneh teh kumaha teh? Gi. Eta sungut mun sarupa jeung aing. Alah. Bere waktu pot. Eta sungut jiga cacing cau. Dek ka mana teh Gi atuh? Nah, mobil tabrakan deui. Bere waktu pot. Heuh kunaon mun ngahegak kitu atuh? Anak urang pot. Anak urang kumaha? Moal kitu orok nu bieu. Bisa jadi. Orok di mana anak urang, lain orok. Bieu teh aya nu mamawa orok. Lain orok batu, lain orok nu mana? Di teu apal anak, ieu mah anak asli. Heuh, eta budak didinya teh orok kene atawa geus gede? Geus gede lumayan lah pokona mah. Hariwang ya, ini ti magrib tadi memang magrib geus ini leos. Aing ngepapangna lain kunaon sieun diculik ku si Ari, aing mah. Cilaka korban. Wah. Atuh ngambek cucu. Ieu kumaha ya teh? Ceunah bejana. Heeh. Bejana cenah di dieu aya kelong wewe. Aya kelong wewe. Heeh. Eta sok ngadenge wae nu kararitu aing mah. Mun percaya kana tahayul aing mah. Percaya kana kana. Lain tahayul-tahayulna apa neueuh cenah tuh dina tangkal Juruk Bali. Jadi maksudna meureun eta budak didinya teh bisi dipaok ku jurig. Bisi dipaok ku jurig cik jelaskan tak jurig dipaehan sia ku saya. Ya, tiba heula nepi ka ayeuna can aya jurig anu puak paok, aya oge jelema maok hak jurig. Naon contona? Contona, Heeh. ya, contona geuningan, model aya jurig di teteangan diabuskeun kana botol, diabuskeun kana keni, Nya. aya jurig ka nagara nu korupsi diantep. Pikir ku siling. Eta jurig anu kudu dipaehan mah pang nomor hiji teh Teu nomor mungkin kadua. jurig maling jelema. Can ningali. Gitu, lamun jelema laku lampahna nu kawas jurig tah osok maling. Loba. Jadi anu maling budak saya saha pot kira-kira cik jelaskan Oh, itu. ulah waka suudon kitu, ulah waka suudon di paling jurig, bisi eta teh ide bangsat, politik bangsat. Jadi di dia urang kudu disaring di mana menang beja teh kudu loba saringan teh kitu. Lain kuna naon pokona mah ada hari Apa saringan? Naon saringan teh Saringan teh di mana urang geuning isuk-isuk hudang sare teh disebutna teh saring. Nyaring. Oh, nyaring. Mana we teh can digentos. Henteu tiis teuing eta. Nya bilih. Geun bae eta mah da keur ngalurkeun. Keur ngalur eta mah teh naon. Menang. Ya nu jelas mah kieu pot kan sateh hariwang. Selaku anak, bapak kan jadi anak, merasa hariwang anak berangkat kemana, pergi kemana. Bapak kan merasa was-was. Wah, ai soal bapaknya ka anak mah kitu kudu dengan atuh ulah nepi ka suudon teuing. Ini paling jurig bisi ieu teh teori jelema. Nya lamun bener lain ku jurig pek buktikeun di dieu selaku kepala keamanan. Saha kepala keamanan teh? Di dinya Di dieu. selaku Tah ieu mah kumaha urang teangan urang buktikeun. nya sok pokona mah saya teh rek diasupkeun kana radio, radiona geus dijual. Asupkeun kana TV geus digadekeun. Geus lieur pokona mah. Rek diasup rek neang kana mobil pan geus ditarik ku dealer. Di bantuan di dia selaku kepala keamanan tokoh masyarakat kumaha ke sarana ya saya selaku warga kaleungikeun nu jadi anak. Kaleungiteun nu jadi anak hayu urang teangan. Tanggung jawabna mah da ku ngocoblak moal panggih atuh. Nya pek pan kudu kompak dinya boga anak buah, boga rona, boga naon, hansip, si Tasman, Odang, Ojek, kabeh. Keprakeun. Keprakeun. Siap urang teangan hayu ini atuh. Nya deung. Sok maneh ka bola itu dewe ke belah dieu. Urang tatanyakeun heuh. Heeh ngan pedapan cek beja tadi oge dibejakeun. Leungitna teh ceunah cek beja eta teh ku jurig. Aduh. Bisi saya mah bisi kudu naon? Kudu atuh urang enapan keong mah geuning kudu nabehan tampir eta naon urang tara tabehan ena mah. Tah, jurig mah bisa jadi sieunna teh ku tatakolan. Nah kitu ayeuna mah. Ya. Nu matak baheula geuning panayagan memeh wayang digelarkeun teh sok tatalu. Tatalu. Da teh nyingkahkeun jurig. Eta teh. Jadi jurig nu parara ditung. Nya, Tuluy tah, balalageun. jadi nya pan ai jurig sieuna teh ku raja jurig. Heeh. Berarti nu tatalu teh saha?
Raja juring. Lain pan urang mah urang nyingkakeun juri tatalu hayu cenah naon. Nya kitu Oh, pokona mah. kerahkeun atuh sararea. Nya kompakeun ayo anu. Kompakeun, Bantuan sok. moal Ri. Ieu mah kelah aing nu keung lagi ieu mah. Ayo.